sahwatna ieu nafsu gitu. Jadi si sahwat teh gitu ngelembek aya nama gitu. Lembek aya nama henteu lamun teh mah dina ieu tingkah mah teu sentak sengor geus dina bahasa mah isu ning bager we kitu si sahwat teh kitu. Teh eta kengingna teh tujuanna teh ku ngalaksanakeun saum. Coba we dina nalika sasi saum mah da bala lager atuh nya. Santos we lebaran gitu. Ih raramah da nya. Teu aya nu cenditnya. Teu aya nu cendit. Sabab naon sinap jeung sahwatna tos bager dinya mah. Ih gitu. Malahan mah kaanyangan ge hayangnya itu katuangan anu aya di bumi teh kahayang mah dituang ku baturnya bageurna tuh sok palelana. Tah naon sababna? Sabab eta tos aya tampakna tina sasi Ramadan. Di dinya we brutal deui gitu. Ti sawal teh wareg deui, nafsu gede deui, tuntungna teh sendiri deui kitu jeung kitu we. Gitu. Ngan alhamdulillah nya ge satahun sakali gitu nya. Sasi Ramadana gitu kebayang lamun urang terus ngadidik hawa nafsu ku ngalaksanakeun saum. Naon Senin Kemis teh nya. Senin Kemis atawa naon tak insyaallah gitu. Naon sababna fa inna lijua maka sayanyana eta tetep tina lapar wahul wal ma'dati sareng suwungna kadut gitu kentelna pejit gitu eta anu gede gitu sabab sanyanyana ieu lapar sareng suwungna ieu kadut ieu naon patuangan lambung suwung teu aya nanaonan eta teh aya tapak adiman anu ageng pitan wiril qalbi dina nyaangan kana hate eta tujuanna itu tujuan eta. Jadi tampakna lapar jeung suwungna tina patuangan teh eta teh aya tapak ajiman anu gede anu tujuanna ka ditu naon bitanwiril qalbi dina nyaangan hate dina nalika jalmi tos caang hate mah kitu nya eta sebat kesebatan naon ibadah geus kageuleuyeung ibadah kitu we geus genah ka ditu teh. Ngan pami teh mah kitu nya pami urang dirarasa ibadah hese keneh asa teu betah keneh eta teh naon teu beda urang cicing di imah anu poek cicing di imah anu poek betah teh da teu bararatahnya arah leungap rarasaan teh eta teh poek kasebatan teh dina nalika di bumi caang insyaallah rek nanaon ge bakal betah nya kitu deui dina nalika hate urang caang insyaallah kalaksanakeun kasayang teh pasti betah tak eta teh kengingna teh dina kaayaan patuangan lapar sok we raoskeun dina nalika patuangan wareg kitu teh lah kitu nya eta mah tos diuji coba ku urang oge patuangan wareg kitu weh kaayaanna teh benten kau patuangan lapar kitu kaayaanna teh nu kaduana naon wa nasatul jawarihi sareng tanginasna pirang-pirang anggota pil ibadati dina ibadah eta. Jadi patuangan lapar kadonon ieu kadut kosong eta teh bakal nanginaskeun anggota kadina ibadah. Tapa mudah-mudahan panginten urang sadayana aya lapar mantos urang teh kitu nya yaitu tinggal ngagunakeunana tinggal kana tanginasna anggota dina ibadah. Tapa mudah-mudahan panginten urang sadayana cing tiasa ngalaksanakeunana ieu kana sasi saum barokahna sasi saum diantawisna wayahna kedah tiasa mengkep tina hawa nafsu tina subhat sareng anu haram sareng deui wayahna kedah tiasa mengkep tina syahwat urang anu diweunang. Tujuanana naon? Tujuanana caang hate supaya taminas dina ibadah. Sakitu panginten sanestos siasa ngan syukur ngadugikeun unggul. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.